Juga terima kasih, ini ada konten kreator Ibu dari nama ininya apa di YouTube-nya ini adalah Lebet TV Bu. Matak nanti kalau mau melihat acara ini tinggal ketik saja Lebet TV, nanti akan mucunghul Ibu ya, atau ketik saja Uspet Ibu karena panggilan Uspet nanti juga akan mucunghul aja ya. Ada lagi begini itu Bu ya. Baik, jalma kurang ibadah mada salik kita diukur natelain kanyaah lain di rumah tangga kudu dihitung ku duit bener aja. Salaki lamun ini teh nyanyi si ece teh na janela geningnya mun salaki baliknya bawa duit baju gaya si ece bunga kacida ngelehkeun Agnes Monica mun salaki henteu hasil buat baju dal jadil mung mani bujil siga jurig ti gurawil tuh barokahna bulan Rajab bulan Ramadan teh kudu kumaha supaya kudongkapna bulan Rajab kan bulan barokah nu kudu barokahna saha urang betul bulan Syaban bulan barokah tanu kudu barokahna teh urang. Kalau lebat bulan Ramadan kan diantos-antosnya punya betul apa betul tak kumaha carana bulan Ramadan barokah cek ajengan teh barokahna Rajab ku salat barokahna Sya'ban ku tobat barokahna Ramadan ku taat tah eta saur ajengan teh madasihnya eta Tala'al badaru da'a lillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah fi hadhil hafla al mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawu syukur kadat murbehing alam yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang zadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat, nikmat aman, nikmat nyaman, tur nikmat merdeka, sehingga alhamdulillah dina ieu wengi anu mulia nu dimulyakeun ku nu maha mulya, dina makom anu suci nu disucikeun ku nu maha suci, bari nyandak niat anu agung nu diagungkeun ku nu maha agung. Urang sadayana tiasa hadir-hadirna lain sembarang hadir, tiasa ngariung-ngariung lain sembarang ngariung, tiasa kumpul na lain sembarang kumpul, hadir na lain tamasabal, hadir na lain ubara cangkel, tapi hadir na hayang wadal, hayang mundal, hayang kandal kaimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Matak urang sadayana dina ieu wengi ngalit ngengkeuy ngabandalit ngemat-ngemat nyatang pindang ngabring ti bumi na masyang make tiung masyang make rok masyang make gamis masyang di kopea masyang baju koko masyang make sarung masyang make sorban eta masing-masing ngaralet kapangaosan nancana bioci kapangaosan nancana caapong kapangao nancana elis kapangao nancana empat kapangao. Alhamdulillah, sholawat miwah salamna sumangga urang sami-sami haturkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi tahilap ka kulawargina ka para sahabatna ka tabi'in ka ulama al mutaqaddimin ulama al mutaakhirin atau akhirna ka urang sadayana cece acek eteh bunda mih mo akang amang wa alo urang sadana nirung mung pulung dina ieu majelis teh dina raraga nyunah ka rasul ku kituna mugia urang sadayana sing dirawuh di pangku di aku jantan umatna nu bakal kenging kabagjaan dunya paratna terat dugi ka akhirat. Amin ya robbal. Ece boleh aku berdiri sabab lamun dieu ka mah beta ieu teh name wih ti dayeuh ti ditu ece nya ti Garut bisi kasarean nya kan ece tuh tingali panon urang mah curiga siga nu keur sare nya, maka membuktikan aku tidak sare aku akan menjurung gunung boleh. Terima kasih semuanya. Karunya anu didinya nu ditukang nu protes ustad teh kakalah diuk teu katem baik kan tukang kamera meh aya gawe nah. Ibu bapak hadirin wal hadirat sadayana toga tokoh agama oge tomas tokoh masyarakat hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat mukminin wal
mukhlisin wal muhlesot dedengean teh muhlesot atur lesot mah cara roplok aku lesot mukhlisat bisa dicarekan ku ajengan meni seksi ta si neng ngomong muhlesot. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu wengi ku izin Allah subhanahu wa ta'ala ku kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala ku wasilah aku digupayin dihiapin dan dikiplikin oleh panitia oleh sahibul bait sahibul hajat. Akhirnya pada malam ini aku bisa menjelegedeg di depan jamaah semuanya. Hatur nuhun karena kapercantenanana, hatur nuhun karena tiasana abdi tiasa ngadeg di dieu. Teu hilap kasadayana kasepuhan, kiai ajengan ustad, ustazah, para sesepuh nu aya di ieu lembur. Izinkanlah aku anu leuwih dikenal santri kalong diajar ngomong atanapi aya oge nu nyebat ka abdi teh ibu para kiai teh nyaeta uspet ustad petet margi soca abdi cureuleuk. Alhamdulillah dina ieu wengi izinkanlah aku untuk belajar berbicara, untuk belajar bersama-sama dalam kebaikan. Untuk itu seandainya aku ada dalam kesalahan, ingetin gitu loh. Seandainya apa yang saya sampaikan ada nilai positifnya, yuk kita sama-sama laksanakan supaya hidup kita berkah. Amin ya rabbal. Aku teringat sebuah nasihat dari Mbah Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia. Ketika alhamdulillah izin Allah aku bisa bertemu di Horizon Bandung, beliau menyampaikan pesannya fi kulli harokatin barokah. Semoga di setiap langkah kita, amal kita, gerakan kita, action kita di sana ada keberkahan. Amin ya rabbal. Oke, hatur nuhun ka ingkang rai sadayana ya grup Marawis Ar-Raudhah mohon nu alhamdulillah ya teh tadi setelah aku panca kaki ibu ya ternyata abdi sempat bade 3 kali bahkan langkung diulem ke pasantrena. Maka sebagai bukti aku ini bahagia ya bertemu dengan mereka yang gararanteng ini aja nya, maka cek abdi teh barengan Mang Uus yuk. Siap cenah cek aranjeunna teh siap. Sabab naon ibu abdi mah jujur, sanajan buuk abdi jabrig, suku abdi jebrag, awak abdi jebrog, oge kahayangna jibreg, sok norok tok ari ngobrol teh sok gala leumpeur, matak ayeuna mah reug-reug di baturan 1 2 3 4 5 6 7 8. Alhamdulillah ku 8 pemudanya bener bisa anu teh kahitung 8 pemuda. Jadi aku teh semakin semangat aya nu mantuannya capongnya cadah maicih mau alhamdulillah. Abdi dongkap ka dieu ibu teh aya sanes, abdi mah hoyong diajar nya bu, hoyong nambihan guru, hoyong nambihan ilmu, hoyong nambihan baraya. Naon cenah baraya. Matak aku alhamdulillah tadi juga panca kaki, ternyata di sini banyak guru saya, banyak senior saya, termasuk MC Master of Ceremonial, panata calagara, pangduum waktu, pangjajab acara, Kang Ajengan Ismail, laras ibu. Beliau teh di sana teh di lembur akoh ibu ya. Beliau suka memandu masyarakat dan sebagainya. Makanya hatur nuhun karena waktosna parantos ngaduum simkuring kanggo diajar cumarios. Tah eta bubuka ti simkuring atuh tos dibuka mah yuk atuh datos wengi urang baralik wae acannya
nah mulang gitu kumaha. Baik Ibu sadayana, pada kesempatan ini di sini di belakang ada tema, betul apa betul? Boleh aku membacanya dulu? Boleh? Betul? Benar? Boleh banget atau boleh aja? Terima kasih. Ngan itu rek maca teh cari kudu bari kieu mah da hese nya. Teu. Da rek mangkeran abdi teh bisi culangung. Da cek guru abdi baheula keur di pondok modern di Kuningan di Husnul lamun keur mayunan jamaah teu menang membelakangi hada maca bari kieu hese teh. Bolehkah aku membelakangi kamu dulu? Nggak apa-apa, Prilly, nggak apa-apa. Di sini kelihatannya ada yang wajahnya mirip Prilly Leungit Koncinanya. Nah, jadi sebentar ya, aku membelakangi dirimu dulu ya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyakur walimatul khitan. Pengajian umum. Naon itu? Ananda Fahmi Ilham Maulana, putra Bapak Atep Samsu Adam dan Ibu Yuli Amelia untuk Anda. Malam Kamis 28 Januari 2000 salawe. Cik tungkul heula saeutik tarungkul. Semoga lekas sembuh, menjadi anak yang soleh, berbakti pada kedua orang tua, amin. Ta eta kahoyongna teh bersama Ustad Uing. Ucu tingali wala mani muncarang aja nya. Wah. Mani koong maneh mani gede. Kata sia tadi oke geus dibejakeun diteuneun jadi popoean. Ya Allah, dipakai ieu cek saleheng dipakai tutup paranti mandi. Basa ulah kan nyerian ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, Bu. Siap. Jadi bersama Ustad Wing. Teraskan Ibu, teraskan. Baik, mohon maaf kepada semuanya. Juga terima kasih, ini ada konten kreator Ibu dari nama ininya apa di YouTube-nya ini adalah Lebet TV Bu. Matak nanti kalau mau melihat acara ini tinggal ketik saja Lebet TV, nanti akan muncul Ibu ya. Atau ketik saja Uspet Ibu, karena panggilan Uspet nanti juga akan muncul ya. Ada lagi begini Bu ya. Baik. Ibu sadayana urang doakeun heula nu kasep ibunya. Alhamdulillah teu ece meuni suranyeh nya bunya. Heeh, huntuna maruragan. Can jadi gitu nya. Laras urang doakeun nya murang kali ieu sing cekolot mah sing cager, sing bager, sing bener, sing pinter, sing singer. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Upami saur kolot mah kieu jang Ustad cenah, upami ngaduakeun kanu neme nikah mah selamat menempuh hidup baru, betul Ibu? Nya urang sok aya ucapan selamat menempuh hidup baru. Ta upami nu anyar di sepitan mah cenah bahasa Indonesia nama selamat menempuh bentuk baru cenah ibunya. Duka nu kumaha cenah. Kitu. Didoakan. Baik Ibu sadayana satya can dilajengkeun da urang tadi sudah bersama-sama da urang teh alhamdulillah nikmati Allahnya ibunya dina ieu tahun 2000 salawe teh Ibu nya urang lebet karena tahun 2000 salawe berbarengan dengan Rojab, betul apa betul? Alhamdulillah nikmati Allah cek ajengan maku bareng na tahun 2000 salawe bareng jeung bulan Rojab da urang teh nu diharep teh naon barokah, betul apa betul? Barokah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah barokahan diri abdi dina bulan Rajab suci, oge dina bulan Sya'ban,
oge dugikeun yuswa abdi ka sasih Ramadan. Ari sasih Ramadan teh ajengan mamatahan ka abdi aya nu ngamaknaan syahrul mubarak, bulan nu pinuh ku kabarokahan. Jadi urang teh cece acek eta bunda mih mau akang amang wa alo nya nu dipiharep teh naon ece barokah barokah barokah. Jadi sadayana teh urang teh butuh ku saha nu butuh ku barokah teh urang. Ari barokah teh naon tambih-tambih kasaean. Betul apa betul? Jadi mugi aku dongkapna sasih Rajab, sasih Sya'ban, sasih Ramadan, bahkan setiap detik, setiap menit berang peuting poe caang beunghar teu boga, kaya miskin, jag-jag gering, kuat lemah, urang mah sing barokah we, sing barokah. Amin ya robbal. Da geuning urang teh nu dipiharepnya ngadoa teh ya Allah. Mugia rizki abdi sing barokah. Ya Allah. Mugia marurang kali abdi sing barokah. Ya Allah, abdi keur balang siar ngajemput rizki anjeun, rizki abdi sing barokah, tuang abdi sing barokah, ilmu abdi sing barokah, lengkah abdi sing barokah, kecap abdi sing barokah, kiceup abdi sing barokah, tekada abdi sing barokah, lampah abdi sing barokah, sagalana barokah, barokah, barokah. Alhamdulillah. Betul apa betul? Nya. Abdi nanya ke ajengan. Uy, cenanya maniru was ya teh teti abdi maniru. Cik ajengan ari barokahna bulan Rajab supaya barokah kumaha. Teras barokahna bulan Sa'ban teh kudu kumaha. Barokahna bulan Rajab, bulan Ramadan teh kudu kumaha. Supaya kudongkapna bulan Rajab kan bulan barokah, nu kudu barokahna saha urang. Betul. Bulan Sa'ban bulan barokah, tanu kudu barokahna teh urang. Kalebet-lebet bulan Ramadan kan diantos-antosnya punya. Betul apa betul? Tak kumaha carana bulan Ramadan barokah, cek ajengan teh barokahna Rajab ku salat, barokahna Sya'ban ku tobat, barokahna Ramadan ku taat. Tah eta saur ajengan teh madasihnya eta. Jadi lebet bulan Rajab ulah Rajabanana wukul nu digeber tapi ningkat ketaatan kana salatna teu aya, berarti bulan nama barokah jalma nu teu taat kana salat namanya anger we teu berkah. Betul apa betul? Asup bulan Sya'ban cek ajangan mah Sya'ban teh tasaub dikumpulkeun sagala amal urang nu alusna nu bututna nu cacadna nu benerna nu ruksakna nu sagala rupana tak berkah teh bulan Sya'ban teh amal nu alusna dipertahankeun, amal nu awona tobatan ku urang, omean ku urang, ayuman ku urang, nu bolong-bolongna bebener supaya bulan Sya'ban hirup urang langkung bisa sae. Betul apa betul? Lebat Ramadan siapkan diri orang taat ka Allah ku ngalaksanakeun saum kalawannya ulah ieu mah ari opik tombo ati nyanyina teh Ramadan tiba Ramadan tiba Ramadan tiba marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan tereng teng teng teng. Wow, nah ari urang
datangna bulan Ramadan teh lain semangat laguna teh Ramadan tibra Ramadan tibra Ramadan tibra tibra deui ieu panon tibra deui ieu panon tibra deui ieu panon tibra deui ieu panon ti isuk ngawadul wae aduh. Tak jadi ibu sadayana urang masing dijemput barokah teh alhamdulillah tamatak mugia alhamdulillah ece bulanna bulan barokah pangajian ge amalan anu barokah ngahitan murang kalih ge pagawean amalan anu barokah terus urang ngalut ngengkeuy ngabandalet lingih calik dina ieu wangi dina majelis ilmu dina majelis ta'lim dina majelis silaturahmi ini adalah amalan yang barokah betul apa betul cabab cek katerangan ge jelas kamana jalan ka Jogja kaditu kapalih wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan ngararaos ngaos 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 alhamdulillah sedangkan aja lebet kasawarga teh hese betul apa betul teu gampang aja tapi kerjalma nu resep datang kana majelis pangajian surga terbuka lebar alhamdulillah gening cek Arman Maulana ge nya hayang asup ka surga teh hese ulah-ulah asup ka surga neangan pantona ge hese betul apa betul pintu surga di mana engkau berada bagaimana caranya kita memasukinya pintu surga gak sah era nya hese betul apa betul matak mugia sahibul bait sahibul hajat urang sadayana nu kempel dina ieu saat urang keriung mungpulung dina tempat dina majelis dina amalan nu dipikaridho ku Allah urang sadayana sing berkah sadayana sing lancar arusahana sing garede milikna sing calagur sing balagur sing tararaat kanu maha kawasa atuh nu keur gaduh pamaksa dan sing lalancar diijabah ku Allah Subhanahu wa taala anu keur usahana sing lancar nu keur tanina sing lancar nu keur nyiar ilmu na sing lancar nu keur marasantrena sing lancar atuh anu hayang boga jodoh sing darareet jodona anu ayeuna masih kena ijo tomat ikatan jomblo terhormat anu masih kena ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut-imut ari uing makan amit-amitnya ibu anu masih kena jojoba jomblo-jomblo bahagia anu organisasina IPTN Ikatan Pemuda-Pemudi telat nikah didoakeun ku abdi sing darareet jodohna atuh nu geus bade ngalangsungkeun pertikahan anu geus boga 3 esna syarat-syarat jeung pisurateunana mugia sing dugi ka balenyung cungna amin ya rabbal atuh anu tos kakandunganana nya nu hoyong gaduh murang kalihna sing engal dipercanten atau nu nuju kakandunganana sing salamat nu ngandung sing salamat nu dikandung sing sehat nu ngandung sing sehat nu dikandung amin ya rabbal terus engke nalika menjurunya ibu ya sing dipasihan kasalamatan salamat nu dilahirkeun salamat nu ngalahirkeun bro ka alam dunya lalaki mugia sing soleh bro ka alam dunya istri mugia sing solehah amin ya robbal kum sagaya sadayananya ku pangaosan mah insyaallah keur wewengkon ge bakal gemah ripah loh jinawi amin ya robbal malah cek aki abdi mah kieu Usman di mana-mana lemur diparake ngaji
lemur dipakai ibadah, masjid pinuh dipakai salat, madrasah pinuh dipakai pangaosan, ece sadayana eta lemurna masyarakatna bakal dibere nu disebutkeun sakinah. Non cenah bi ade sakinah, non cenah ce uun sakinah, non cenah ce empat sakinah, non cenah ce ida sakinah. Ari sakinah teh naon? Beunghar hate, tenang hate, lebar hate, caang hate, bersih hate. Pan eta nu diteangan teh betul. Da ayeuna sanajan lubak-libuk kebon lobak teu kalebok, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, sawah ledok, imah teh mok pamajikan denok montok. Daharna jeung nu kongkorongok ditambih kerupuk dorok-dok. Ditutupkan pantok di sada gablok, lempang di sada sajuta, malah ece naik motor kayak gini nganu beunghar mah sorana mending ngeunah-ngeunah motor nu beunghar mah ecenya betul bobosna ge nu beunghar mah ece disadas senang, tapi lamun teu ibadah mah tara ngaji mah tara salat mah anger hatena mah balangsak sangsara sempit rujit rumit pinuh ku panyakit pinuh ku papait pinuh ku pailit loba ngajerit bernyit betul apa betul matak dah hirup mah nu diteangan teh naon beunghar hate betul sakinah betul sok ece loba jalma ai luarna mah ya Allah ya Karim sagala boga tapi hate nama ece ketika muka pantok teh ceuk hate nama malarat padahal pantona badag duitna loba anger sukuna teh disadana kumaha sapera tuh betul sagala aya ngan ku sabab hirupna jauh jeung agama tara salat tara ngaji da hitutna ge ceuk hate nama disadana teh poe rifu malah naik motor ge eueuh padahal motor badak mobil alus teu kaop nanyak disada dijemput pas mudun direm ngiri diet cenah eueuh matak ibu sadayana kunci hirup hayang bagja hayang sakinah sing daek salat sing daek ngaji sing daek maca Quran deketan ulama yakin sakinah beunghar hate amin ya robbal geuning ceuk aagim ge kumaha bila hati kian bersih pikiran pun akan jernih semangat hidup nan gigih prestasi mudah diraih namun bila hati keruh batin selalu gemuruh seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh hei jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati cahaya ilahi salala wow nyambung betul apa betul sok ece nu tara ngaji nu sok ngaji nu tara salat jeung nu sok salat dina nyang hareupan hirupna ge beda nu tara salat nu tara ngaji nu jauh jeung ulama mah ece lamun kurang duit teh ece biwirna teh manyangan teu aya masalah saeutik ngahulung di kamar muka janela
melong kosong kana tangkal haur panona beuki seukeut leungeunna ngaheurasan sukuna ngaheurasan beuheungna ngaheurasan beuki molotot tiung dibuka cek tuh cuy eta ge reuwaseunna tak kitu ai tukang ibadah mah moal tukang haji mah moal cek aya masalah naon ge kalem betul apa betul sok jelema kurang ibadah mah da salik kita diukurna teh lain kanyaah lain di rumah tangga kudu we dihitung ku duit bener aja salaki lamun ini teh nyanyi si eceuna teh na janela geuning nya mun salaki baliknya ba mawa duit baju gaya si Ece bunga kacida ngelehkeun Agnes Monika mun salaki henteu hasil buat bae judal jadil mung mani bujil siga jurig ti gurawil tuh betul beda nu sok ngaji mah Ece nu sok ibadah nu sok salat ai di imah ari guntreng mah aya wae nu ce da piring pake trok mah sok jeung sendok piring pakai truk masuk jeung gelas moal aya piring pakai truk jeung matahari da jauhnya betul apa betul sok aya wae guntreng mangan taralila betul apa betul mun salaki eukeur ngambek si Eceuna henteu ngambek si Ece kalah ngagitek si Aa langsung ngelepek tah nu sok haji mun pamajikan keur ngamuk si akang henteu ngamuk si teteh langsung dipeluk aduhai teteh ngudupruk jadi ngaji teh barok keur sararea barokahna nya betul apa betul si Ece kagugu erek dilaksanakeun cenah ibu sadayana jadi ngaji mah barokah keur budak barokah keur kolot barokah keur nu rumah tangga barokah nu can rumah tangga barokah rana barokah duda barokah gadis barokah sadayana bararo taku kituna teu kenging ka mana-mana insyaallah urang sareng guar tentang syukur gaduh murang kalih kudu kumaha murang kalih urang supaya soleh soleha bisa gedengan urang muntang ka Allah ngadua ka Allah urang boga tanggung jawab kumaha carana da budak teh titipan budak teh amanah tanggung jawabna berat supaya urang amanah ada beberapa cara supaya budak urang soleh kukituna teu kenging ka mana-mana setelah nanti selingan marawis aku akan kembali mencurung gunung di sini masih bersama kami ditayangkan oleh Lebet TV juga oleh RT Cieti juga Trust Tunuh jangan kemana-mana masih bersama Uspet dan kawan-kawan selamat mendengarkan ada syiar ada syair ada nada ada dakwah ada hariring ada pepeling untuk Anda semuanya selamat mendengarkan. Sallallahu Nabi Muhammad Sallu ala nuril ladhi arajas sama ya fawzan ya fawzan صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم
الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ibu teraskeun. Siap sajam, siap 2 jam, siap 3 jam. Ya Allah lila. Siap, kita berdiri kembali. Kalau kita berbicara tentang anak, margi dan disunatan mah budaknya punya. Betul apa betul? Ada nunggus gede memberi tuh beak ibunya. Nah, upami berbicara tentang anak pasti sangat luar biasa. Saha si anu teu hoyong gaduh murang kalihnya punya. Karena anak itu ya Allah fungsinya, keberkahannya sangat luar biasa. Lamun cek bahasa kolot mah anak teh pamengket pageuh tali rumah tangga. Malah punten abdi bu sanes badia nyariosna naon mah cek kolot Usman budak teh anak teh ketika orang sudah rumah tangga adalah satu hal yang sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan. Karena ece sok we jujur, urang ka mana-mana ece reunian, papanggih jeung babaturan, papanggih jeung baraya, papanggih jeung tatangga, papanggih jeung dulur jauh. Anger nu ditanyakeun teh naon anak ibunya, betul apa betul? Ka abdi we ibu babaturan sakola SD, babaturan sanawiyah di pasantren baheula, babaturan aliyah di pasantren baheula, babaturan kuliah. Da teu pernah aya nu nanya ka abdi, Usman geus boga sabaraha hektar sawah, geus boga sabaraha hektar balong, geus boga sabaraha hektar kebon, geus boga sabaraha hiji mobil, geus boga sabaraha hiji imah anger bioyoh, rek papanggih jeung sasaha ge bi emeh. Nu ditanya teh us geus sabaraha hiji budak, betul apa betul? Betul apa betul? Berarti punten ibu, ieu mah babaturan abdi ngobrol, anak itu adalah anugerah dari yang maha kuasa. Betul apa betul? Dinanti-nanti ibu, diidam-idamkan. Malah aku sering keliling dakwah kemana-mana, bae teu nanyakeun oge. Aku sering bertemu dengan ibu-ibu yang sudah kaya raya ece, da katingali geuning penampilanna ge ece di wedakna camohok, di lipstikna ngadolewak, di sifatna ngajepat, di sedowna moronyoy, bulu panuna ge meuni cara rentik itu ece bisa dipakai neneun saroja sakilo raginang sakilo. Ya Allah ya Karimnya bu, kuat ka wah pakaianna ge ece ari nu beunghar mah geuning meuni diperhatikeun. Lamun tiungna heza, bajuna ge heza, rokna ge heza, jam tanganna heza, cincinna heza, kantongna heza, senalna, salakina ge sarua, mobilna ge heza. Dan nu beunghar lamun make hidung sagalana aja hidung, kantongna hideung, tiungna, kacamatana, bajuna, jam tangan, dompet, HP, cincin, gagantel kongkorong, beungeut, huntu, letah, jelema hayam camani ieu teh. Aja pokona mah jelema eta sarwa perfect. Da geuning sakedeung ngaca, sakedeung ngaca. Nya ce walah eta geulangna ge ece nya. Da dipake teh ece ka katuhur rada kieu ece. Matak bisa imbangkeun kongkorongna ece ceuk nu bohong mah eta gagantelna sagede jojodog ece. Da kieu. Nu beunghar ece.
suku ge make kirincing geuning nya ce aduh lempang teh cing cek 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 cing cek 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 cing cek cing cek cing cek cek cing cek cing cek 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 tapi ka diberi ku anak kucing teh geuning ece nya nu beunghar atuh ece nya mobilna oge ece anu perkeong teh geuning jadi lamun dinu nanya ke ece teu karasa galasar tekadeng betul salakina ge sarua tuh ece nu beunghar teh jam tanganna ge merekna ge colek ibunya atuh kumis dirawat ece sanajan sagede hordengnya bu katingali atuh calana geuning calana ge lain calana biasa ece hese neangan ge calana jin ece nya calana jin aduh ece sarua tapi begitu papanggih jeung abdi kakara gejol langsung ngudupruk careurik grasok sagala aya sagala boga tapi ceurik cek abdi teh aya naon datang-datang careurik kieu Ustaz abdi teh alhamdulillah ku Allah teh tos dipercantan perusahaan gaduh mobil gaduh motor gaduh sawah gaduh bojo ge ya Allah gaduh abdi teh bojo abdi mah dirawat ku abdi dipikanya tapi kunaon Ustaz abdi teh can dipercanten wae gaduh keturunan tuh cek abdi teh manawi tos konsultasi atos kasasaha ngan berhasil wae malah kamari aya nu mamatahan cenah kudu kutoge abdi teh ka pasar Cikurubuk unggal poe Manguel abdi jeung bojo ya Allah siga merak ngalebokan toge aya nu ngabejaan ini kalti ku jaat cenah ece unggal nu boga jaat disusul dikulub ku abdi teh napi kata dikejoan dah hayang buru-buru boga budak tapi can dipercanten wae Ustaz malah aya nu nitah cenah cobian ku bayi tabung abdi teh ya Allah nyobaan ku bayi tabung teh jadi-jadi da make tabung gas nu 3 kilo ukahuruhan geuning ece nya pada hoyong boga budak teh nya ce minang calurhat ka abdi ya Allah cerita ustadah nangis pejabat nangis ya Allah matak abdi ge nya sok ngadoakeun ece bisi aya nu teu acan gaduh da rahasia Allah betul apa betul betul apa betul tah kitu can waktosna mah ece dari naon nu dihoyong-hoyong nya ari can waktosna mah ece nya betul model ini ada satu ceritanya babaturan abdi ece unggal ini hamil tah pas meujeuhna bulan alaeun teh ece aya we masalahna teh teu janten deui nyareat deui ece teu janten deui nyareat deui teu janten deui nepi ka nu kaopat mah bosen tos cek salakina geus lah ulah dipariksa ka bidan ulah diperhatikeun kamari ge giji konsul akhirna diantep ece ceblur cek paribasana mah tapi dengan izin Allah nu kaopat mah ece ayeuna geus SMA kelas 2 jadi ece mata begitu karasa beuteung teh cek salakina sabodo walik urus baheula ge bohong sakit tak sakitnya tuh di sini tuh mata ogekeun sing salabar dan nu kitu mah rahasia Allah Subhanahu matak ece geuning sakayan nyebutkeun nya bu budak teh nikmati Allah Subhanahu wa taala ngan sing emut ibu budak teh kahade eta teh amanah ti nu maha kawasa betul apa betul sabab anak diurus bener ngurusna eta bakal jadi nikmat keur urang sadayana bakal bagja dunya bagja na jero kubur bahkan di jero kubur ge kan anu bakal ngocor sapapanjangna teh doa anak anu soleh betul apa betul matak anak teh luar biasa nyalametkeun dunya nyalametkeun akhirat betul apa betul
tapi samulihna teh Sinta, teh Epa, teh Santi, teh Rani, teh Rena, teh Kotak, teu saeutik jalma nu cilaka ya Allah. Di dunia sangsara, di akhirat sangsara, di dunia disiksa dohir batin, di akhirat disiksa ku Allah gara-gara boga budak tapi teu amanah. Matak aya bahasa hana caraka data sawala, anakna cilaka indung bapakna kababab. Wah, betul apa betul? Aca ayah hiji istri beunghar nu tadi teh boga budak ngan budakna teu soleh ece. Ya Allah, mikiran nu jadi budak Gusti nu asalna awakna bahenoa nerkom eplok cendal da. Ya Allah, lamun lempang teh giplak plak. Ternyata boga budak nu teu soleh mah ruksak awakna, nepi ka begang tulang naronyol, beungeut sepak gering nangtung ngalang layuk. Teu kudu dibahasa Indonesiakeun, cukup gering nangtung ngalang. Ya mah menikana-kana hayang gaul aya budak ABG ngomong mung nyebut gering nangtung ngalang layung teh, aku lagi sakit berdiri pelangi-pelangi menya. Gering sakit, gering nangtung berdiri, layung pelangi, maka aku sakit berdiri pelangi-pelangi. Nah naonannya salah dahanger. Gering nangtung ngalang layung, ya Allah dahar tengeuna sare teu tieu berak loba hulang palahak polohok ceri unggal waktu ya Allah. Kunaon boga budak teh kieu teh nu awewe tara daek ditiung, buukna kuat kasih gatas dileob dina seuneu ya Allah. Digibrikeun teh cucu mukrat celang, jaban nemong orat we keur macokor budug teh ya Allah. Ya Allah, nu budak lalakinya kitu kene Gusti. Disakolakeun kakalah gelut we unggal poe. Jaba kalakuanana geus teu pararuguh. Balik ka imah kakalah, ya Allah, bahamna bau cubit cubluk bitu. Bari kakalah nyanyi tama lagi tama. Ceri kolot, betul apa betul? Malah nepi ka aya nu kagegeringan, nepi ka aya nu alim natangga, alim ka warung, lila-lila nepi ka alim ngaji, mengurung diri era kudu jadi budak, bahkan pernah ngadenge aya nu nepi ka ngagantung karep aja di dapur ngelele tehna 18 meter. Geus teu kuat. Betul apa betul? Malah bapana nu gagah aja, awakna sembada, kumisna segede hordeng, panona seukeut, berpengaruh, pangkatna luhur, dasina ge nepi ka ngagapuy kana taneuh aja, bulu kelekna ge kuat ka hehewatan aja nya. Bade nu senang mameureun hehewatan aja nya. Pokona mah aja duit teh siga meunang ngarawuan ku sekop aja nya. Urang atuh seceng goceng kacoceng, seceng goceng kacocengnya. Sagala boga aja perusahaanana di mana-mana. Ti mimiti perusahaan Deder Kunti. Sagala boga aja. Da gara-gara budak teu soleh mah aja naik mobil oge loba ngahulang, betul. Naik motor loba ngahulang, loba kasisi, malah nepi ka loba nu kajadian keur cicing serangan jantung. Nggak usah rewasen sih nya gitu. Naon gara-gara mikiran budak, betul apa betul? Samulihna ece aya hiji carita nyajang
masih kena semangat yang kan beda ujang tinggal cicing urang nu capek na sok bari ngopi da bisa barudak nya nya kan lamun aya upieun mah tinggal ngahuapkeun da bisa sok Mang Uus keur ceramah dihuapkeun mah para hadirin walah nyalebrotnya. Ibu aya hiji carita di lemburna teh aya hiji pasangan keluarga nu hirupna di bawah standar rata-rata sangsaraece. Pokoknya nama imah dage RSSSSSSSSSSS rumah sangat sederhana sekali sagede sayang sireum sare pasadak-sadak syukur pasolengkrah dahar isuk henteu sore dahar sore henteu isuk cok koreh cok si ece nangan saukur tukang ngaramet naon ngorowotan dunya ece jalmi teu gaduh salakina sadidin tanangan saukur macul cangkul yang dalam Usman bedegul dicakar hayam jalma teu gaduh ce nepi ka ceuk bahasan ini abdi mah kokoro nyosok malarat rosa ce tapi anjeunna alhamdulillah sanajan jelema teu boga sanajan jelema sangsara di lembur ge teh dikenal-kenal acan da sapopoe nangan saukur di sawah tapi anjeunna boga budak soleh tileuletik getol sakola agama getol ngaji getol ka masjid nyaketan ulama nyaketan kiai malah beres sakola agama deker anjeunna ka pasantren sanajan di pasantrena anjeunna boleh ka ajengan ceuk ibu jeung bapana teh ajengan abdi teh mung gaduh kahoyong budak hayang masantren tapi abdi teh teu harta pisan kumaha ajengan ku ajengan langsung dirawu budak nada soleh pinter jambak daek adan keun we ceuk tong sok loba pikiran nu penting mah budakna hayangeun masantren hayangeun ngaji hese ce neangan budak model kieu teh keun ulah sok dihalangan da abdi ge ngarti keun we atuh aya wae yap ka dieu rezeki mah keur ka dieu mah rek beas ari eueuh mah ulah sok jadi pikiran kudu syukuran ece budak daek ngaji eta salakina jeung pamajikanana paungku-ungku nuhun ajengan budak abdi ditampi ajengan beres teh ece da sapamajikanana mah ceuri keneh ngaguk-guk sukuna katinca ku salakina nya ce budakna ternyata ece sanajan jelema teu boga teu minder getol ngajina getol muka kitabna getol mutolaahna getol tahajudna nepi ka eta budakna nu di pasantren teh nyong colang ece cik sanajan sagala teu boga harta teu boga hirup sangsara saaya-aya bakal kaangkat derajatna ku budak kaangkat ece alhamdulillah malah minang eta jalma teu boga teh init ka warung komo lamun budakna mulih mati pasantren da sok aya perena hayang ngabungahkeun budak di kobong ceuk inungna teh kejam cenah ka mak ka warung heula padahal teh duit sapeser sagoweng nguliwad ka warung ma oom aya di dieu ngawarung henteu isu oh ampas aya nguliwan ka warung ma oom nyi oom cek rodiah teh aya cek rodiah nyi oom hampura abdi teh era ma era budak balik ti kobong karesepna teh kana kangkung dioseng tumis kangkung jeung goreng asin kurupuk lah rek nyelang heula atuh karunya meuni hayangeun pisan eta dan ceu oom bari ceurik teh nya cek rodiah ulah kudu nganyuk prak canak ridho abdi di dahar ku santri mah ece mah kudu bunga tuh tempo budak abdi mah wayah kieu can mantog lain coom di dieu ka hade punten hayu we momotoran bari setangna era diganti ku kolopetong eta kenal potna ece abdi mah meuni melang diganti ku gomong da atuh lamun balik ini ti imah teh
paraeh anak entog anak hayam teh malah kamari manini anak keur cicing di sisi jalan dikebut broeng ngacalan kulitna malah kamari mah Aki Rumidi broeng ngacalan huntu palsuna era sok canak mangga ridho keur santri mah kaangkat teh ibu derajat kolot kaangkat sanajan cek paribasana jalema teu boga betul apa betul ibu barokah boga budak soleh mah betul nu baheula dihina disapelekeun jelema teu gablek jelema sangsara geus masantren mah euceuk dihormat ku sararea ge barokahnya punya oh ngaji ge nu biasa malah cenah si euceuk mah bau belah ditu bajuna ge butut oh budakna di pas aca dipayun sok calik diri bade bar janji mah nyawe euceuk mah boga budak di pasantren dibere kesempatan betul apa betul malah bapakna baheula mah euceuk balik ti sawah balik ti kebon taraya nu nanya acan nya lah jelema pasisian ayeuna mah ku pajabat ditanya ku ajengan komo ku tokoh komo kang tas macul budak kumaha betaheun di pasantren alhamdulillah da ceurik kubu syukur cenah Kang dinoakeun sing jadi jelema betul apa betul begitu peringatan hari besar Islam da kan sok itu di abdi ge lamun peringatan hari besar Islam rojaban muludan samenan budak nu di pasantren teh sok dipanggil Kang budak sina mulang oh nya bade aya naon ya cenah rek aya samenan sina mere semangat ka adi-adina sina pidato da eta bapana nu ngaranna Mang Omon nya nyuruk celuk cipanona alhamdulillah ya Allah anak aing dititah tampil di lemur iya balik caritana budak nanti pasantren pentingna aja ditampilkan di panggung pertentang pidatona alus pidatona tepuk tangan sararea malah kuwu juuh cimatana camat cerik nepi ka kuku eta budak digaganong di panggung ditangkep di galentoran dibere hadiah segala rupa eta makna cerik ngagedeprek alhamdulillah Gusti kan disebutkan kuku teh ieu anak saha ngedeprak seueuh hampir kapiuhan cerikna eta mah lain cerik keheul cerik atau bunga diangkat derajatna ku Allah subhanahu betul apa betul padahal budak masantrena eueuh daharna ge kadang-kadang hulu asin dikirim teh daun sampe cenah poloy heuh teu boga eta bapakna ningali budak keur pertentang pidato bapak mah meureun eranya cicing di tukang meureun panonna juuh eranya cok awak seseg da kapoe wae leungeun sasa naon leungeun teh sasangaleunnya syukur romehon kudu ceurik meureun era ka pipir teh geus teu kuat meureun aca di deket kanang me aca nya ngaguk-guk we alhamdulillah anak aing ya Allah kacapek teh kaubaran sanajan awak hideung ka poe paranas tiris kahujanan ridho ya Allah Noel babaturanana Mang Eman ti tukang omon kunaon sia leweh ngirakeun sia teu ngarasakeun deuleu anak aing akhirna sugan teh Mang Eman teh moal leweh duaan aja laleweh di kebon cek domba teh keur naraon euy berkah aja boga budak soleh berkah malah ece sok tingali puntennya ke satu acan rebanaan teu saeutik boga budak nu soleh mah ece kolot gering ge ditatap diusap betul apa betul dinangna dinengde dipikanya diibakan dibersihan salirana diabdasan dirarawu dipapangku kotoranana dibersihan betul apa betul tapi teu saeutik jelema berat beunghar anakna gelarna papanjang-panjang S1 S2 S3 S4 S lilin nepi ka beuteungna tiis loba ngadaharan es batu begitu kolotna gering pahareng-hareng urus ku sia aing mah sibuk cuk adina teh ngeunah we sia nu panglobana dibere duit aing mah teh leuletik ke dipingsal keheulaanan walah euceuk kolot geus kakalah garelut geura
saking kumbung kacicingan ku kolot tuh loba ece. Betul apa betul? Betul apa betul? Malah ece ya Allah, coba budak bager mah ece, aduh meni kuat ka parasea teh naon, lain parasea mengurus, parasea paheula-heula hayang ngurus kolot. Pernah abdi ningali pasea Kang di abdi di Bandungan mung di akang wae hayo da abdi hayang kacicingan ku kolot ke heula di aing kakaraga 3 poe di dinya mah tengah hargaan aing hayang kaasaan ku kolot walah nepi ka hampir silih gegel ceuli sorangannya saking naon hayang ngurus kolot. Betul apa betul? Barkah boga budak soleh mah ece. Malah coba ketika sepuh urangnya geus waktuna dipunut kuno kawasa geus coba budak nu pangkatna laluhur nu teu nyaah ka kolot tina kaayaan kitu mundur kabeh sieun. Hayu we naleponan ajengan, punten ajengan. Da inu nyaah mah hiji lumpat ka ajengan, nu dua ngariung, ya malain sieun nempo kolot kitu teh ti heula maneh amung bisi ngegel kana punuk cenah nya. Coba tingali budak daek ngaji, ya Allah, sepuh teh dibimbing, di dia ngaji Yasin, di dia ngaji Quran, di dia abdas, di dia nu keur nakonan geuning nya, nepi kalesna teh dina pangkuan nu jadi anakna. Betul apa betul? Matak seueur ajengan ge nyuruk-culkeun cimata, kiai ge nyuruk-culkeun cisoca, ningali budak saleh mulasara nu jadi kolotna ngibakanana mungkusna nepi ka ngagotongna malah begitu kana jero makam ge ka kiai izin abdi sok kasep sok. Ya Allah, bahagia tidak? Bahagia. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah iya gambaran ke urang. Berarti harta bukan segalanya, jabatan bukan segalanya, pangkat bukan segalanya, tetapi kebahagiaan akan kita peroleh ketika kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Betul apa betul ibunya? Kaangkat derajat urang teh sengit di dunia, sengit di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat ketika kita punya anak yang soleh. Betul apa betul? Jangan kemana-mana karena aku sudah renghap juga. Setelah selingan ini nanti aku akan kembali bersama jamaah semuanya. Masih semangat ibu? Masih halus di dia makan ngaji teh, siap dugi ka subuh mangga sorangan. Aku diuk dulu ya, dipersembahkan kepada grup Marawis geus ngahulang tita tadi iraha urang bagian nyanyi ayeuna pek nyaranyi. Aku mau diuk dulu. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu barik alaih. Sallallahu alaihi Allah 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 ya Allah Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Rabbi inni yada sifatil aliyah qaimun bil gina uridul afiyah Allah Allah ya Allah Allah ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masih semangat semuanya ibu? Oke, aku menjanteng lagi. Abdi reus ibu orang dia makan ngaos temani saremangat bu. Da biasa nama ngaos mah ibu kakara 15 menit guys tos kaserang ku 5L ecenya. Hiji kesal, 2 cangkel, 3 atel, 4 keheul, 5 seueul nya ce. Di dieu mah aduh mendiuk dari tadi ke ibunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah sadayana. Ta ibu sadayana hoyong gaduh murang kalih nu soleh, daek salat, daek ngaji, daek masantren teh tidak mudah bu ya. Perlu pembiasaan dari sejak kecil, betul apa betul? Sabab aya keterangan tata alam bisagiri kan naksi alal hajari. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu hese. Tapi kalau sudah terbiasa Allah bisa karena biasa. Betul apa betul? Matak cek guru abdi lamun hayang boga budak nu biasa dina kahadean urang kudu terang karakter budak. Betul apa betul? Ulah poho karena karakter budak, sifat budak lain ku urang kudu dijegal tapi kudu diarahkeun jeung dijejehkeun. Matak cek ajengan da urang mah urang Sunda sok make kirata dikira-kira tapi nyata siloka silo lamun can dibuka budak teh singkatan B-na butuh, U-na ulin, D-na dahar, A-na anteng, K-na kekerewengan. Tah eta sifat budak. Kan abdi ge da tukang sarjana jurusan pendidikan ibunya. Jadi budak teh karakter yang dia miliki, fitrah yang ia bawa. Budak mah ece butuh ulin, butuh dahar, butuh anteng, jeung butuh kebebasan untuk kekerewengan. Apa itu ulin? Nya budak mah hayangna ulin. Da sabab lamun budak dikered, ditalian, diimah, dicangcang, dinaranyang, berarti urang geus memenggal hak anak, sudah mengurangi atau menghalangi kehidupan anak. Dari anak memang tidak bisa lepas dengan bermainnya, betul apa betul? Geuning cek lagu budak TKG kumaha? Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Betul apa betul? Cuman cek kiai supaya budak ulang soleh lain nyaram budak ulin, justru kumaha carana urang mengondisikan budak urang bergaul, budak urang ulin, budak urang rerejengan, budak urang mengenal lingkungannya, mengenal sahabatnya. Kita kondisikan, kita cari teman-temannya yang baik. Betul. Sabab pergaulan itu mencuri watak. Urang lain nyaram ulin, arahkeun budak urang supaya ulina bergaulna jeung babaturan nu saumurna teh nu resep ngaji, nu osok sakola agama, nu osok ka masjid, nu getol ka madrasah, tah ciptakeun ku urang. Lain bicara montong ulin sia cicing di imah
cek budak teh ya Allah lila-lila aing jadi dulang di imah haye we magicom cicing we di imah iraha jadi 3 hang listrik cenanya. Jadi lain dicara perhatikeun talingakeun sok sinawawuh da kolot leuwih apal ya budak saha we nu bager tungtun kanu leuwih gede encep ye dede hoyong ngiring ameng nya ketekan diajak kanu biasa mah deh ameng yuk urang ka masjid urang adan ngilu budak betul apa betul dek engke magrib urang ameng yuk ka paajengan urang ngiring ngaos ida abdi mah teu acan bitak bae ameng we ameng nuturkeun molohok ke budak teh miluan diajar salat tuh betul apa betul tahiyatna ge leungeunna teh kieu sigarek nemaknya betul apa betul diajar ece wudu geuning nurutan anu sok wudu wala ece beres wudu teh siga beurit dikunclungkeun da diajar betul apa betul sanajan ka masjid ngadon sare ngadon lalang harakan tah ece barokah pergaulan teh matak lain dicaram ulin ulina sina jeung nu resep ibadah insyaallah budak urang bakal kabawakeun resep betul apa betul contoh Bu abdi keur leutik ku Mang Omon ku Bapak abdi sok digaganong ta subuh teh dibawa ka masjid sanajan ngan seukur pindah sare diganong apalah tunu pala tunu kana lah dibawa baik yuk diganong aduh ku Mang Omon tadi ganong nepi teh ka ditu wudu atuh mung tiris bapak salat lah cek Mang Makmun teh si petet ngadon sare we. Tapi lama kelamaan kan ada kebiasaan yang baik hayang bisa wudu hayang bisa sholat diajar kumaha ruku kumaha sujud da bari tunuh-tunuh ge meletet ningalikeun Mang Hani nya ningalikeun Mang Oen ningalikeun Mang Muslih ningalikeun kabeh akhirna ece kebiasaan baik cicing di masjid lila-lila cek Mang Mamun teh Usman mana tegas gede tuh milu ngaji jeung si Usep milu ngaji tuh jeung si Dodeh milu ngaji tuh jeung si En tuh belah ditu di Aki Haji Abdurrahman milu abdi teh cek can meuli buku naon can meuli geuning nu paranti ngejah teh nginyeum heula nu si Mimi budak Mang Eman geuning nya anu kawin ka bicicih geuning dibuka a i u babi bu tati tu alif jabar a alif jabar i alif ps u a i u alif jabar duaan alif jabar duain alif ps dua un an in un diajar ece nepi ka diajar ngejah tiba sin mah jair bis mim alif lam tas dijair milam jabar la ha jair hi bismillahi alif lam ro tas dijabar arro mah jabar ro mim jabar ma nun jair ni arrahmani alif lam ro tas dijabar arro jabar ro ha iya jair hi mim jair mi arrahimi hijikeun Usman Bismillahirrahmanirrahim cek Aki Haji Abdurrahman teh lancar tuh betul apa betul karena pergaulan nepi ka ngadengekeun grup nu gede ya eje nu gede mah si Dedi si Encap si Yayat si Asep Ridwan pan nalalar geuning abdi teh noong ece tina ram teh nya keur nalalar pardo wodo aya ganep sadayana hiji niat kadua ngumbah beungeutna tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna opat ngusap saeutik dina sirahna lima ngumbah suku dua nepi kana mumuncangan tartib rukun kagenepna tereng teng 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 wow tuh jadi apa barokah bergaul barokah ulin nepi ka geus kelas 5 teh nu garede kelas 6 ece tara ngaraji di dinya
dipegat ku abdi teh si Eje jeung si Dedi kan si Eje mah budak biciah geuning nu kawin ka Mang Iri nya ari si Dedi mah budak ineung nu kawin ka Mang Purkon penjaga sakola ih sia mah beuki garede teh tara ngaraji dibejakeun sia ku aing ka Pamakmun lain tara ngaji urang mah geus mimiti ngalong ke pasantren ke Pak Oco oh hari ngalong teh naon jadi Batman lain mana mah cicing leutik kene kelas 5 kene kelas genep ge nyaho tuh ece geus kelas genep teh cek si Eje jeung si Dedi teh Usman geus kelas genep ayeuna hayu urang diajar ngalong milu sia ece ka pasantren meuning ngadareg-deg ece nya paranas tiris loba santri garede jaba jarau-rauh aya Mang Oding urang Cianjur aya Mang Pepen urang Leuwi Goong aya Mang Taryana urang Muhara walah geuning loba nu garede jararauh ari urang dieu teu ngaji-ngaji pas asup teh euceuk ke sang badag ke sang leutik sanggara dirampaan teh asa parareot euceuk nya tah ngiring euceuk gara-gara ulin ngiring ngalong ari pas teh bulan Ramadan pasantren kilat cek si Mateus geus daek ngaji mah ngalong miluan pasantren kilat keun ka dititipkeun ka Jang Oco sabulan cicing di kobong milu tau aja di kobongnya lila-lila kabita geuning nu masantren teh jararauh da di sakola agama mah babaturan dengan salemur tak kabita bebeja we kasih mak naon hayang masantren resep jararauh batur masantren manya abdi kahalangan ku sawab bener eta teh nya mak demi Allah tuh ku barokah ulin abdi nepi ka tamat kelas genep teh langsung dikobong nepi ka kuliah jadi budak kobong ku sabab ulin bergaul jeung nu daek ngaji betul apa betul coba ayeuna kajadian euceuk sok loba budak gaul teh gagal ulin ku sabab ulina salah betul apa betul ulina jeung nulang layangan ti isuk nepi ka sore hayu we medar di betot nepi ka beungeut hideung korong garing hayu we wah dikubat didodet ih gomres betul apa betul unggal poe ulina jeung nu ngoprek HP nepi ka poho kana sagala rupa euceuk betul ngaji poho sakola poho ka masjid poho nepi ka dahar poho loba budak euceuk nepi ka lambungna ruksak gara-gara ngagugulung wae HP poho dahar nginum nu tiis-tiis wae jeung lada sarapan henteu akhirna tina ceulina ngebul seuneu euceuk nya matak abdi nepi ka ngadamel nadoman aya dina YouTube na ge alam dunya beuki rame pangeusina beuki rese teu lalaki teu awewe loba ka tungkul ku HP jeung tatangga hare-hare jeung dulur pa bae-bae ari masjid beuki simpe ari moal beuki rame pangajian beuki suwung inditna pa embung-embung hiburan mah dirariung hujan ge marake payung loba budak nu culangung ka guru wani nalapung matak era bapa indung cak reurik bati kaduhung tuh aja salah gaul betul apa betul sok barudak ayeuna mah sararom pra ngobrol teh abdi mah sok nyamar aja kali-kali mah yang apal ulah budak lalaki budak awewe ge ditiung nying blog wala singa jabrig cenah nya ngobrolna teh da baheula mah euceuk abdi keur leutik ya Allah ku sabab deukeut jeung ajengan nyebut uing we da di jingjing ku marodiah teh ngomong naon maneh tuh malah euceuk abdi balik ti sakola euceuk haus tas olahraga lumpat ka imah ditajong kana Bang Barung kedebut teh di dapur nying cek abdi da jung jeleng Mang Omon jeung cek rodiah teh inung abdi ku Mang Omon leungeun di ka tukang ngomong naon sia entel pa kalepasan wah kalepasan kebiasaan sia sugan teh ku cek rodiah terek ditulungan cek rodiah kakalah nyokot pipiti di jerona teh ya cengek cenah bareurem dibalurkeun kana bibir abdi sehah lata-lata sehah lada tidak cenah dihukum abdi di dapur ditulakan aja nepi ka cicing ceurik entok nyamperkeun raos bororas ya teh pulada
eta datang deui meri ngadeukeutan pek geus bororah pek hayang geura anggeus ladana tuh ibunya. Jadi pergaulan itu penting. Ulin sok ngan ulina kudu nu positif. Betul apa betul? Urang digeredegeun ece geus wengi dekna naon budak teh dahar sok bere rizki nu halalan thayyiban pilari rizkina nu sae sabab cek guru abdi lamun rizkina tinu sae budakna ge bakal soleh-solehah. Lamun rizkina tinu awon maka budak teh bakal wangkelang, bakal bedegong hese narima bebeneran, bakal poek hatena, bakal bedegong budakna teungar kalongeun kusabab loba ngadahar harta nu teu pantes dibikeun teu halal. Nauzubillahimin tak kitu ece mata kening dina doa ge Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Jadi nu kahiji teh rezeki heula nu halal, insyaallah ilmuna bakal manfaat, doana bakal diijabah. betul apa betul? Sok ece bere budak teh rezeki nu halal. Rampa dada salaki teh lamun rek ini teh kakang. Ayeuna kakang rek milari rezeki, pepejehnya nu halal kakang. Supaya dituang ku barudak jeung abdi teh barokah, mangga berat gitu. Ini mah pokona mah sia lamun balik teu mawa duit rasakeun. Ajeun maneh mah nyesel dina pesak naon. Bon hutang maneh mah. Rajeun nyesel dina pesak eupan maneh mah. Sok atuh moal duit leuwih mah seuseun we seuseun. Meniru dat aing mah pokona mah mawa duit dibuka panto, eueuh duit mah dipaku ku aing ku paku 7 cenah ibunya. Mata kitu aja walah lamun duit alus mending amucuy bibir ge siga tas nuang marmot dalapannya akang uih walah bareureum hoyong naon sok ku mamah dipangbikinkeun. Papa memang orang terbaik, papa mah perhatian, papa mah cinta, papa mah sayang, papa berewe 2000-an lecek bari nyeuseut teh teka beneran boga salah kita hanya kal baheula teh teu ka oyib wae. Teu dae ka udung mah geuning hirup teh sangsara. Haye we dibere duit 2000-an. Hirup teh ikra rek beunghar. Coba lamun ka oyib meureun dipang meuseun beulikeun pasar Cikurubuk. Hanya kal ya Allah hanya kal baheula teh make daek da inung nu kitu nama. Haye we abdi teh dipaksa we geuning kieu hirup teh sangsara kokod nepi ka jebrag ya Allah. Mudah-mudahan singgera buru-buru paeh salah ki abdi itu kan. Hanya nyerian ocenya. Betul apa betul? Kurang setoran bapak panggil di cai dia nyai kopi Allah tuh tarang hawu kerik nyai aya udud Allah tuh tihang listrik bakoan kumane walah ya Allah menik kuruwad hasil macanya letak dia pernah aya kejadian babaturan abdi pamajikanana teh baeudan we eueuh heudan nu ngaran-ngaranna digawekan teu angernya hiji mangsa malam Jumaah eueuh penghasilan kurang eueuh kumaha carana sabab lamun teu mawa duit loba baeud eueuh punten lain picontoeun nya mah babaturan abdi meuli eueuh duit mainan nu mirip eueuh nya dibawa ka imah sayang kan dinu poek atuh nu remeng-remeng teh nya iyalah teh seueur mung 3 lamar da eta mah eueuh pamajikanana langsung lumpat ka kamar diganti bajuna make puring parenting ejo geuningnya lampu nu asalna caang dicetrekeun bari hezonya aduh langsung nyanyi opat yuk urang ngajepat 55 ulah kan mamana genep-genep mamah gerak tangkep 45 genep yuk urang ameng siga keuyeub aing loba budak leutik riweuh aing mah nya Gusti setoran butut mah hayang apal eueuh wah setoran butut rek sarete ngahaja eueuh make baju daster nu geus 8 minggu can diseuseung anu belah dieu bau leho budak belah dieu bau tarasi da ieu na geus dijahit ku tali rapia eueuh supaya salaki teu ngadeuketan da beungeut ki dibalur ku nu warna hejonya cek salakina teh anjir pamajikan aing siga hulek awewehna nya buuk digelung jucung sugan tarek make reksonan nutu surawung kana kelekeun ana pok teh dah meh teu heeskeun we paislog oge seungit cenah eueuh nya
ngabebengkang ti heula salah kita nete nyorot duh ieu salah pamajikan aing siga jurig cerelat cenanya napi ka begitu cengkat teh pamajikanana keur mabaeud geheul meureun nyerenteng ka salaki da salikina langsung angkat leungeun Allahu la ilaha illallah disangka jurig cerelat aja tak kitu matak sok ece dukung salaki urang teh sinaneangan rezeki nu halal setuju da ece loba terjadi kendala teh eta di imah kieu wae tuh da nepi ka aya nu salakina pembangunan jangka panjang jangka pendek jangka menengah kabeh dibawa jangka imah ece nya da ceuk awewena ngomong we halal haram halal hese haram hese geus we dahar we atuh tuh tingali nu maraot aki abdi nini abdi sok ngadahar barang haram betaheun teu balik deui astagfirullah malah nu ngomong kieu keur aing daripada hidup maralat leuwih hade hese sakarat ya Allah dilodok soang we nyerinya tah loba nu poho kana Purwadaksi Gusti nu Maha Agung nepi ka tega ngarumpak papagon agama betul apa betul sok daharna nu sae saali teh ieu cenah akna anteng anteng teh kumaha cenah Mang Uus sok budak teh sina anteng dina ibadah sina anteng dina ngaji sina anteng jeung ajengan kumaha carana dikeureuyeukkeun sok ayeuna kajeun ku urang tungguan hujan tungguan anteur-anteur tuh siga abdi lamun ngaji di Pakidulan ece jalan raruma jalan rarumpil ge kolot teh ngalabreng magrib teh nganterkeun budak ngaji di tungguan supaya budak teh betah geus betah kakara dilepas alus lainnya mah budak teh anteng teh hareupeun HP we hareupeun TV batur mah anteng teh hareupeun Al-Qur'an mah hareupeun HP we TikTokan ngajajar budak awewe teh opatan geuningnya ini geus garilis darangdan di waredak make lampu cahaya teuneun HP sugan rek naon rek TikTokan entah apa yang merasukimu membuat dirimu selalu bahagia karena kamu nyece sedih abdi mah tuh aja batur keur ngaji malah nu leuwih sedih aja aya nini jeung incuna batur mah keur ngawurukan ngaji da ieu mah ninina jeung incuna TikTokan kolep cenah heuh kolep naon nyebutna teh aduh eta cek budakna teh api asmala yang dahulu pernah membala nya bu aduh eta cek ninina babaranjeun huntu tinggal tilu si kita ya makin hangat pakai ciuman yang pertama cek injuna teh terasa kembali galola jiwa mudaku dan ini jeung incu meni bareng karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut cenah alah cek meni sarua cek incuna teh salah bunyi dalahku cek ninina teh syar bunyi kewerku tatak hati-hati bu sok sina anteng budak teh dina hade betul apa betul anyar kene bu abdi bade ngaji di Cikatomas bu abdi sholat isya asana maduka sholat maghrib di masjid Cikatomas nepi ka dipotohan ku abdi aya budak ece budakna teh can kolot ece jaba budakna teh can pamuda tah sagede kieu lah leutik keneh tah da eta mah ya Allah budak sorangan ganteng kasep kopeahna rapih bajuna rapih disinyang make sorban sholat jeung kolot ece bareng berjamaah bareng ngadoa ku abdi dipotoan we ti tukang da eta meni pada nyium ku kolot ece tuh sae indah ibunya budak teh sina diajar anteng dihareureyan ku kolot aduh aroyong-oyongan jeung ajengan teh dijarajanan ece balik teh kan geuning Cikatomas mah di hareupeun masjid teh loba duka saha da ku abdi teh poho teh ditanyakeun ngaranna ece nya da aku sampai terbita atuh ece jarang dina zaman ayeuna budak tos salat isya wirid heula dikir heula terus salat sunat geus kitu teh meni pada ngusapan ku kolot teh tuh ece nya anteng dina kahadean alhamdulillah nu terakhir ti abdi da bisi peuting teuing nya ce da ngaji mah dibeakeun kabeh mangke abdi moal dititah deui atuh nya terakhirna naon tehna bu tehna hanya budak kana kekerewengan hartina ece dukung budak lamun aya karesep
Keun ece sanajan kadang-kadang ganeng da ngaranna ge budak mah keur diajar. Sorana butut bae, budak diajar adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keun. Lain mah anak saha ngaganengkeun pisan caram. Ulah. Main caram wae. Bapak-bapak eueuh, pemuda eueuh kan kitu ge dan kege dengan sendirina kalau sudah ada keberanian maka akan muncul mau belajar. Betul apa betul? Kan sanajan umat musimat kan we arahkeun saeutik-saeutik sabab ayeuna jalma-jalma nu wanter bisa nyanyi bisa marawis daek di panggung teh ku sabab ti leuletik diajar daek kekere wengan kekeleuweungan cekolot mah ulah sok dicara. Da abdi ece di tahun 2008 mulai manggung sabab abdi dididik ku emak abdi di imah lamun latihan naon tara dicara. Latihan puisi da lomba puisi nepi ka jam 1 penting tara dicara. Ece mah temok imah abdi mah ece bilik, da abdi mah jelema teu boga. Ayeuna we bawa senang nya. Wasilah dididik ku Cek Rodiah. Abdi puisi ecanya Muhammadku Sayyidku engkau dan terus menerus lahir dalam jiwaku Muhammadku pengasuhku gogorowokan dibalik-balik eta sugan Cek Rodiah protes ece mangkaning Cek Rodiah teh capek tas ngaramet mangomon tas kuli macul nya Bu ya Allah ya Karim ngan kadengena teh ngagareneng mangomon dia naon Kang eta si Usman moal hees gitu lah keun we antep geus tunuhkeun mang kege hees tuh ece diantep malah abdi boga pangalaman ece mimiti diajar pidato kelas 4 SD cenah pildacil ku Waunang Kamaludin guru abdi dikasih tek sakitu panjangna 2 folio leweh abdi mati ngali geus si Waunang nih loba-loba teuing eta cek si emak teh teu bisaeun maca teh SD mah abdi mah ngan ieu cerdas Bu. Kumaha jawabanana moal anu teu bisa sok latihan jeung emak sok indung teu bisa maca nyebutkeun sok latihan jeung emak kan liweuh nya abdi teh unggal balik sakola agama teh diuk jeung si emak teh di hawu nya oh di hawu di dapur sok baca ulah gancang teuing sing rada tegas terus dilatih ece nepi ka akhirna cek ajeuna geus rada lancar sok meh pantas disarung ari dakwah mah di baju tuh aya nu bodas pake kopeah di kopeah oce abdi teh di sarungan mimiti naik kana palupuhnya si emak dihandap sok walah abdi teh tutunyuk ibunya tah meh pantes cenah ulah leungeun katuhu kikian unggul ya mutu hitung-hitung mik bener cak demi abdi mah tah swear nepi ka abdi boga baju judulna teh bisa bermutu barokah mutu aja ku mutu wah tuluy ditaikeun kana peti ku si bapak kana peti paranti parening naik us ka luhur bapak mengpeung nyalse sok sing pertentang waduh hadirin wal hadirat pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Betul cek Mang Omon teh betul terus dilatih ece nepi kalancar tuh didukung malah ulu ku si Marodiah eta rek tampil teh ece geus diruru suku urang teh meuni pareurih aingnya buuk maka minyak kalapa asli di sisiran ece da teu usik-usik buuk urang kan cenah ulah wakamotah maneh tarik pidato wah Cek Rodiah teh geus jadi supporter di hareup begitu abdi ka panggung nih baheula mah make kerelek hejonya oh yang geus kieu we ece salajengna pidato nu bade didugikeun ku Jang Usman di kelas 5 sakola agama putrana Cek Rodiah sareng Mang Omon ka anjeunna disanggakeun geus kieu we kerelek walah loba jelema euy Cek Rodiah teh kalem cenah walah Cek Rodiah tepuk tangan hampir amona caroplok salam walah ecenya but-but abdinya sagala pangabisa dikatrukeun nu dibikeun ku Cek Rodiah teh nya alhamdulillah ece nepi ka tenar sabara bulan tidinya cek abdi ge tadi dicaritakeun kuwu nepi ka ceurik tanu dicaritakeun ceurik tadi teh uing eta teh
nepi ka dibere hadiah ece, nepi ka unggal poe aduh Usman meuni pinter urang terek sakola teh sia ece meuni atoh ku nenek eoh teh minang disimpangkeun ih but nogong korongok cenanya maksudna nog keneh geus bisa ngomong nogong korongok ka dieu ya nini boga goreng ulen sok didoakeun sing jadi ajengan amin tuh matak ece sok budak kekerewengan ulah sok disentak kan sok aya di lembur budak teu kawa pelatihan gararaneng biasa kihangan ceuli cenanya ulah kan sok aya geuning ngaji oge budak boga gandeng saeutik dipolototan ku kolot teh walah dipuncereng nya ceu nepi ka budak teh baralik disieun geuning di masjid teh loba Power Ranger cenanya loba Thor matak ibu sadayana sok ulah nepi ka pangajian diusir budak teh diusir hareupeun ngagugu di tukang mah ngalelewe betul aya budak nu ngalelewe geuning kieu kiona si budak leutik can angeus dititah balik dibere pincukan leutik jerona meuni saeutik di masjid loba kadaharan malah aya bubuahan cenah mah eukeur ajengan budak teu meunang ngasaan tereng teng tuh ulah sia protes torojol aya urang ini hiang Ustad Usman sok dipanggil Uus dan dicarekan ku barudak nu disentak teh tageningan Ustad Uus dahareun nu alus-alus rokok jeung kopi sabungkus balikna meakeun kardus kadieu jang naon sakali deui yeuh ujang bisi hayang apal Mang Uus mah geus dipapatahan ku Marodiah lamun diulem teh tara hayang di kardusan tara hayang di amplopan tara hayang dikeresekan tara hayang di talian nah bisi paeh aing ceuk wah nya hebat Mang Uus mah didoakeun ku abdi teh Mang Uus buukna jabrig sukuna gerada jebrag jaba awakna ge jabrog mugi rizkina jibrog geus penting cenah tapi si kaburangan ngomong da gara-gara ustad dilalulah teuing jadi we urang ka pasar kaburangan kop sia dorakana ya Allah balik teh aing nanggung doraka sudahlah itu saja dari saya ya semoga semuanya sehat ecenya teu karasa abdi ngaji di dieu teu karasa ti miniti naik teh geus 10 menit geuning ecenya jadi hampuralah bisi aya obrolan anu salah da ngaranna ge abdi mah tina nyengir sing jadi mikir tina mikir sing jadi zikir amin ya robbal itu saja yang bisa saya sampaikan kebenaran milik Allah yang salah dari kebodohan saya Peri Irawan LP Sukaisi cukup sekian dan terima kasih buah tomat buah bencoy tamat coy makan bolu sambil cinukul di toel-toel I love you full wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prung salagu deui.